Bismillahirrahmanirrahim. Kadang wargi nu tempak berbayasa, calon panganten katut aleutanana aya di sabodeureun urang sadaya. Sumangga urang papak kuroman dari prung wiaga urang manggung mapag tatamu agung, mapag calon panganten dina wanda parahiana garapan komunitas budaya Sadewa saja di Kawita. Mangsa na utama jeung di antara tanda-tanda kekawasan alam dunia diciptakeun papasangan
dina kudrat manusiaan aya jajaka aya wanoja nu diwuwuh ku rasa asik sangkan dina muruk kiwari cunduk di dumukna ninggang di bangsana pasini patari asih kapal nyuju
Ya. Kumaha abah? Hah? Kumaha abah? Ayo ngomong atuh abah. Abah. Kadang uga dia bang. Oh ya. Bingah abah teh nyabahnya. Bingah. Bingah kunaon? Oh bingah na abah sarua jeung bingah nu gaduh hajat. Olo gitu. Nyabahnya. Sok abah orang kaul lebahnya. Etang-etang pang bagia abah. Hoyong di ibingan gua abah senanya sora. Gerandeg dapat bangga kasep kira tampi kalungan
susap mama tapi gali kursi nambihan kapalihan dia deh sok bilih kirang korsina nambihan di tong hawatos bapak hajat rawuh ibu nyayogikeun kursi teh kirang langkung 2000 kursi duka kirang nama sabaraha tapi insyaallah cekap keur pratatap sok tambihan deui kapalih di para tatamu ulah aya nu ngadeg sadayana kena lalinggi tuan rumah mah samentawiskeun ngadeg heula pali dieu masih anu kosong ibu mangga nah sok korsina punten panitia rada geser-geser kapalihan dieu
dihormati kedua belah pihak, langkung ngalangkung rombongan calon panganten nu geus simkuring dipihormat. Sadayana puji kagungan Gusti nu Maha Suci nu ngusik malikeun sadaya makhlukna nu kumelit di alam lahir gelarna di alam dunia. Kaasup urang salaku manusia anu uteuk togo walang taga roh peti gogodongan sami tunggal makhlukna. Sakitu payus tur pantes dipayun urang nebrakeun rasa syukur ka Allah nu Maha Gopur. Rehing urang sadayana tiasa kempel ngariung hempak merbayak sapa tepung labung paamprok jonghok dina ieu kasempetan nu janten marga dua nonoman ngajalin asih ieu teu leupas tina kudrot kalih irodat mantena. Atuh saterasna salawat kali salam pamugi dilimpahkeun ka junjunan alam Nabi nu pangmulyana nu diutus pangakhirna Muhammad jenenganana. Kasobat kalih keluargina tur dugi ka urang sadaya nu hoyong diangken janten umatna pamugi jaga kenging sapatul ujma di yaumil kiamah. Amin gitu. La ilaha illallah. Beuteung peurih ge ari doa mah kudu diaminah. Nya Pak. Jigana geus teu butuheun doa ya. Jeung di panitia acara riweuh. Kumaha? Tadi atuh arek ngalung-ngalungkeun kardus mah. Giliran Aliando berbicara jadi teu fokus karena kardus fokusna ya. Gusti nu agung gitu. Teu kieu acan mah moal aya piomongan kita. Paralun Bapak Ibu hormateun simkuring. Simkuring ngadeg di payunan Bapak kalih Ibu sadaya. Sanes ahli pidato juru biantara disebat sastra jeung pujangga mah tebih. Imah kapento kanggo ngokolakeun acara seren tampi. Sadaya parantos uninga acara seren tampi numutkeun ajaran agama Islam bujeng hingga kawajib teu sunah-sunah acan. Gitu nya Pak. Imah tali paranti adat kebiasaan orang Sunda di mana tamu kedah dijemput semah kedah ditaros. Ngalap barokah dina lumangsungna ieu acara. Sumangga urang buka saserengan ieu acaraku aosan basmalah malah mandar Gusti Allah karido tur urang sadayana dipinuhanku kebarokahan dina danget ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hormateun simkuring moal seueur kapihatur simkuring mah bade gasik nampi enggal naros saha teh ieu teh kulan di mana atuh nagara ancik-ancikan lembur banjur pamidangan aya pikeun saeunaon rumpaeun sumping ka ieu patempatan sok sanaos maklum anu dituju uninga anu diseja ieu mah supados kahartos tur buktos kasaksen ku sadayana sumangga kawawakil keluarga besar calon panganten pameget manawi aya nu bade didugikeun patali sareng acara seren tampi waktos disayogikeun sapinuhna. Juga yang mulia dan terhormat rombongan keluarga besar dari calon mempelai laki-laki Bapak Awan beserta keluarga dan rombongan besan yang datang dari Bogor Parung, Desa Parigi Mekar yang alhamdulillah sudah hadir sama-sama di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan senantiasa kehadiran kami semua memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya juga yang mulia dan terhormat kasepuhan Bapak Haji Timan, Bapak Timin dan seluruh para staf jajaran perwakilan dari desa kami, dari perwakilan Desa Parigi Mekar, Bapak RT, Bapak RW dan seluruh para jamaah, Bapak Ibu yang alhamdulillah pada pagi hari ini, dan mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya. Insya Allah senantiasa sama-sama kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dari tadi malam kami sudah mulai bergerak melakukan perjalanan dari Desa Parigi Mekar dari Parung Bogor jam 1 dini hari dalam kondisi luar biasa, sehat walafiat, selamat sampai tujuan, tidak ada kekurangan satu apapun, sampai turun di depan masjid itu tepat jam 5 subuh.
Alhamdulillah. Sarapan apa Pak? Oh makan pagi. Oh alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Selanjutnya kami atas nama perwakilan keluarga besar mempelai calon laki-laki atas nama Ananda Andi Saputra bin Bapak Awan pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas daripada segala bentuk penyambutannya, baik daripada tempat jamuan, tempat yang luar biasa begitu megah yang tidak kita sangka-sangka, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya juga kami atas nama rombongan calon mempelai laki-laki mewakili Ananda Andi Saputra bin Bapak Awan dalam hal ini mohon ridho dan ikhlasnya, mohon tulung bantu doanya. Mudah-mudahan sebentar lagi insya Allah sama-sama kita akan saksikan ijab dan qabul pernikahan Ananda Andi Saputra bin Bapak Awan terhadap mempelai wanitanya yang insya Allah sama-sama akan kita saksikan sebentar lagi atas nama Jemi Riri Rahmalia binti Bapak Tahriri, yang sama-sama kita doakan calon kedua mempelai ini diberikan panjang umur, berkah selamat, sehat walafiat, diberikan keberkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya kami atas nama rombongan besan calon mempelai daripada laki-laki Ananda Andi Saputra bin Bapak Awan dalam hal ini mohon maaf bila mana kedatangan kami segini banyak, mungkin pasti dan nggak bakal pastinya akan mengganggu aktivitas daripada warga setempat di sini, baik dari tadi malam, pagi hari sampai sekarang segini banyaknya yang datang. Mohon maaf lahir batin bila mana mungkin dan pastinya kurang berkenan, kurang layak, kurang sopan santunnya, kurang tata keramanya atas nama keluarga besar perwakilan Ananda Andi Saputra bin Bapak Awan dalam hal ini rombongan calon mempelai laki-laki dari Parigi Mekar Ciseeng Bogor, yang mudah-mudahan senantiasa niat dan maksud tujuan daripada Ananda Andi Saputra bin Bapak Awan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga mohon ribuan maaf yang sebesar-besarnya bila mana mungkin banyak daripada bawaan, baik daripada makanan yang mentahnya, makanan yang matangnya dan sebagainya, pasti banyak kekurangan daripada segala halnya. Atas nama keluarga besar kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang selanjutnya tidak ada kata yang lebih pantas kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk keluarga besar Sohibul Hajat, Sohibul Maksud, Bapak Tahriri sekeluarga dalam hal ini mengadakan resepsi ijab kabul pernikahan daripada calon kedua mempelai Ananda Jemi Riri Rahmalia binti Bapak Tahriri dan juga Ananda Andi Saputra bin Bapak Awan, yang dalam hal ini sama-sama kita doakan daripada keluarga besar Sohibul Hajat, hajatnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat dan maksud tujuannya senantiasa diberikan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila mana banyak kekurangan dari segala hal, yang besar ataupun yang kecil, yang kurang layak ataupun yang tidak berkenan, atas nama rombongan besan calon mempelai laki-laki mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngartos lain pedah tadi kesepuhan nyariosna pakai bahasa Indonesia. Bisi tengarti bahasa Sunda parindah wae ka Libanon lah. Ke Papua. Gusti nu agung aya nu kieu-kieu teuing. Pami disingkat mah nembe teh dirangkum mah aya 3 hal nu didugikeun teh. Naon wae cenah Bah? Intina mah. Hiji rek masrakeun barang hirup. Contona Bah. Contona calon panganten laki-laki.
Tah eta. Nu kadua meureun masrahkeun barang paeh. Contona bah. Tah kado nu dibarengkusan eta teh barang paeh. Oh gitu. Tah nu katilu nu paling penting beureun bade masrahkeun barang nu kadang-kadang hirup, kadang-kadang paeh. Tah contona naon bah? Tong dicontohan loba budak. Tambah ke khusus. Oh. Para luhun sepuh anu kasuhun simkuring teu warantun kanggo nampina. Di dieu aya nu bari senampina ti keluarga Jembar calon pengantin istri atanapi nu ngawakilanana sumangga waktos disanggakeun sapinona. Rezeki yang banyak, amin. Wabil khusus kita mendoakan kepada calon mempelai supaya menjabat jodoh yang panjang, amin. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru saya Pak Haji Sukaiji karesan pribados tetiasa nyarios Sunda anu eunteup seureut. Da Sunda mah aya murwakantinya Pak Ustad. Nggak seperti kita orang Jawa Pak Ustad, orang Jawa kalau makan Sunda mah ada istilah makan dahar tuang dan jajablog jeung sajabida. Jadi pribados oge sami upami nyarios Sunda teh tetiasa eunteup seureut. Kaleresan besannya dari Bogor, atak hadut, bahasa Sunda oke, bahasa Indonesia apalagi. Jadi kita kebetulan. Yang pertama kami atas nama anak saya Tahriri beserta Endang menghaturkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kepada seluruh calon besan rombongan dari Bogor yang konon katanya jam 1 berangkat dari Bogor. Tentunya bukan jam 1, Bapak persiapan dari jam 9. Kumpul jam 1 betul ya. Sampai sini udah dikasih makan belum pagi Pak tadi? Belum, itu ngagrowok. Masya Allah. Ai sadewe tos pasian tuang teh acan sadewa. Belum deh kami satu-satu. Eta mani tarik sebelumna atau spasian makan pagi belum. Aduh, tas atas nami Tahririna malu Pak. Keun wae lah. Ya, tetapi hal ini merupakan sebuah perjuangan hidup. Bapak kesini sehat, pulang juga sehat. Kami penyelenggaraan hajat juga luar biasa perjuangannya Pak. Harus datang ke Kapolres sekarang tuh. Ingin acara begini. Makanya ditunda lagi ya besan ya. Waduh, maka itu nggak sabar itu mempelai jadinte kan gitu. Nah, gitulah. Ini semuanya perjuangan untuk sama-sama kita doakan. Artinya yang pertama, geus lah, kumaha ge kepala KUA-nya udah datang. Yang penting kita ucapkan selamat datang dan mohon maaf. Barangkali apa yang dilaksanakan secara arif lokal atau kearifan lokal secara budaya di Bogor dengan yang sini nggak sama. Tetapi kami sengaja menghadirkan sebuah seni budaya khas Sunda yang ada kilengsernya. Biasanya kisah dewa teh aya lengser nini duka ka mana ayeuna. Dari Sadewa teh. Mudik ka mana eta ka Kuningan ka mana? Ya, itu ya. Jadi sengaja ini semata-mata untuk kita sama-sama menghargai tamu kita yang dari Bogor. Tetapi walaupun demikian tetap ada kekurangannya ya Pak ya. Tetap ada kekurangannya. Kekurangan itu semuanya diberikan atau kita berikan kepada Bapak harus dapat memaklumi apa segala kekurangannya. Kepala KUA atau sumping ka dieu heula. Bisi gentar kalongeun cek urang Sunda mah. Simpen heula atuh kerisna. Da sadayana ge gaduh keris, niku kubuk ya keris. Cing urang kenalan heula jeung Abah. Saha nami teh? Andi Saputra. Andi Saputra. Kenalkeun ieu Abah Al Anak Langit, pemain sinetron SCTV tayang tos magrib. Ka dieu teh bade naon? Bade nikah. Bade nikah leres. Bade nikah sareng saha? Jemi Riri Rahmalia binti Bapak Tahriri.
Komplit. Lengkap ya bah. Nikah teh kahoyong saha. Kepengen saya. Wah cilaka. Kumaha bah? Kalau nikah jangan kepengen sendiri ah. Kalau nikah itu harus kepengen duaan. Kalau kepengen sendiri arek nikah jeung saha. Sama tukang son. Arek jeung tukang son. Nauzubillah teuing. Dari tadi kita bicara mau nikah ari si nengna aya henteu. Tah eta janten pertarosan teh. Oh. Betul ini rumahnya? Betul? Betul. Sudah berapa kali ke sini, A? Udah nggak kayak itu. Wah, aku sering udah no. Kira aduh budak ayeuna. Lain ti Bogor jeung ka Subang ti mana mimitina eta teh lewat Facebook. Ada temen satu. Wah, curhat lila teuing ah. Nanti. Rahasia eta mah rahasia. Karunya kepala keuangan tosan aka curhat. Cing, A. Si Neng siapa namanya tadi teh? Jemi Riri Rahmalia. Neng biasa panggilannya siapa? Jemi. Neng Jemi mah tadi habis salat subuh ke Abah teh berbeja. Berbisik meureun. Ayo berbisik. Berbeja. Oh, udah hese bahasa Indonesia nah tuh. Bah kalau ada si A sama rombongan Neng mah gak bakalan keluar kalau belum ada syaratnya. Oh gitu. Barangkali dahulu waktu berdua berbicara si Neng pernah mengajukan syarat ke AA. Ada enggak? Ada. Ada. Apa syaratnya? Lain nyengir saya jawab. Geus lah daripada hese mah kieu. Si Neng mah kalau AA nyumponin syaratnya gampang syaratnya. Apa bah? Si Neng mah pengen AS3 atau enggak kartu AS dalam remi. Gak tahu. Wah tara main nih budak ya. Halus. Tara. Wah pateu gaul calon minantu teh. Dina kartu remi teh aya AS 4. Oh ya opat. Tah ieu mah lain nyuhunkeun AS 4 tilu Tilu. Tapi lain kartu AS kartu remi. Lain. Tapi AS di dieu teh singkatan. Singkatan tinu naon cenah bah? Singkatan. Pengen tahu singkatan dari apa? Iya. Ya apa? Ya. AS yang pertama. Apa bah? AS nu kahiji teh nyaeta beas. Beas. AS tah tungtungna. Hartosna naon bah? Artinya gini, si Neng mah seminggu setelah bulan madu nggak mau kelaparan. Oh kesananya. Katanya teh gitu. Oh. Siap untuk menafkahinya. Siap. Di jauh-jauh ti Bogor siap. Hiji. AS nu kadua. AS nu kadua nyaetana waras. Hartosna sehat lahir batin. AA sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat pangarsa. Matak nepi ka dieu. Nepi ka dieu oge nya. Cing ieu. Ini nu katilu nu bahaya mah. Nah, eta. Ieu nu paling penting. AS nu katilu teh nyaeta heuras. AA heuras. Kadang-kadang Alhamdulillah. Naon cenah bah? Heuras. Jangan dulu ke handap. Cicing heula da sini nage can aya. Abah. Heuras Kumaha? ka kapeungan cenah bah. Nyari heuras we mari puha. Siapa nama panggilan sayangnya? Ayang. Ayang. Ulu. Kades ya. Abah ge jeung sini ni lengser mimiti kawin mah ayang. Ka dieu mah sia. Bapak sia Kalaresan punten pangarsa biasanya betul sadewa itu ada nini lengsernya. Oh. Nini lengser teh aslina urang Kuningan, kamari teh mudik pangarsa. Teu tiasa wisepkeun ieu ongkos. Ayeuna teh malah icalan jengkol gitu. La ilaha illallah. tertrek jika kasasar mah Jengkol seep bati eueuh ditelepon wengi oge ku abi teh. Ni geura balik engke heula cenah Pak sugan aya BLT turun. La ilaha illallah. Neng, ayang namanya siapa? Jemi. Neng Jemi sayang kapayun heula. Neng Jemi sayang aya
neng ka dieu neng. Mayunan teh. Payun punten ngiring ngelangkung ke kepala KUA. Tah gitu. Menghadap ke sana di nyerentel wae atuh Gusti nu agung. Tegiat Bade jika geus teu kuat ya budak. Sabar. Sakitnya dihalang-halang sepuh. Tiga uing wae. Jika lamun teu diceklan mah jol gerontok we. Nah, Ya. tingali kuah kedua kapayun. Dirik wal dirik. Coba lirik si nengna. Lirikan matamu menawan hati, oh senyumanmu indah sekali, hingga ku membuat apa. Ya budak terespon ya. Abah kasih tahu ya, kalau abah bilang lirik biasa nama 50.000 ima bating cing tingalikeun neng di payunan neng teh aya si Aa nu bade midileuheungkeun ka neng Gitu. tingali ku neng ka payun Oh. cik waler nu bade ditampi ku neng teh anu palih kenca apa palih katuhu Allah. keheula ulah waka ngajawab Allah. lamun salah ngajawab neng balai. Bisa balai kitu bah. Pokoknya balik tingali ka payun. Cilaka. Bismillahan. Si neng teh nu neng si ate nu kenca panu katuhu. Nah, bingung. Nu katuhu angkat tangan kanan. Alhamdulillah. Gusti nu agung. Alhamdulillah. Ari milik mah teu ka mana-mana geuning kuring anu ditarimana. Najan alus rupati Bogornya asalna angger kuring nu ditarima kitu geuning kayana layo kumaha anggeus kieu geuning si neng oge milih abah Nya abahna salah tuh. sa Katuh mau milih lagi Pahit. mau gilaeun meureunnya Pahit. Neng jawab yang kenceng. Si A itu mau diterima atau enggak? Kalau terima jawab terima, kalau tidak jawab moal. Bismillah heula bager, bisi kaduhung. Tos siap? Iya. Coba ditampi atanapi moal. Ditampi. Kadangu A moal cenah. Kirang tarik atuh neng mah. Ditampi atanapi moal. Abah nu gitu. Ditampi. Moal ditolak alhamdulillahirabbil alamin batu turun ke sing naik kalapa tonggoheunana si neng purun si daek sarua bogoheunana sepuh kantun ngadoana semangga urang lajengkeun kana acara penyerahan barang secara simbolis diangkir ka keluarga Jembar ti calon pengantin pameget ibu kalihramana kapalih dieu keluarga Jembar calon pengantin istri ibu kalihramana kapalih dieu urang lajengkeun kana acara penyerahan barang secara simbolis margi satraos eta langsung diakad nikahkeun mugi-mugi sing barokah amin ya Allah ya rabbal alamin etangan katilu disanggakeun 1 2 3 tahan tingali ka payun cekap mundur ke belakang bapak sareng bapak mangga salim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأحيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pangersa calon panganten sakalih anuku pribados depi hormat. Pangersa Bapak Wali anuku pribados depi hormat, Bapak Amil nuku pribados depi hormat, para kiai, para ustad, Bapak Haji, Ibu Hajah anuku pribados depi hormat, calon besan anu ti Bogor anuku pribados depi hormat, rombongan calon besan anu ti Binong bahkan sapi anuku pribados depi hormat, bapak-bapak, ibu-ibu sadaya anu samilinggi di tempat oge anuku pribados depi hormat.
aparatur pemerintahan Desa Binong oge anu ku pribados DP hormat. Langkung tipayun mangga orang sasarangan manjatkeun puja kalih puji ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana alhamdulillah orang sadayana dina siang ayeuna parantos tiasa ngaluuhan ieu tempat nyaeta kanggo ngiring ngahadiran ngiring nyaksian prosesi akad nikah antawis calon panganten. Anu mudah-mudahan pertingan calon panten ya antawis Jang Andi sarang Neng Zemi Riri Rahmalia bin Bapak Tahriri, mudah-mudahan rumah tanggina urang duakeun kun sadayana sing janten rumah tanggi anu sakinah mawaddah sareng warahmah. Amin. Shalawat kali salam mugia dilungsurkeun dikocorkeun didugikeun ka panutan urang sadayana Rasul pilihan yakni panutan agung Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu anu sami hadir hapunten pribados salah sawios petugas pencatat nikah di kantor urusan agama Kecamatan Binong. Alhamdulillah berkat izinnya pula izin Allah Subhanahu wa taala pribados parantos dia sumping di tempat hadiran proses nikah. Tapi satu acana akad nikah di kawitan pribados ngeun widi sakedap bade nyocokeun heula titah calon panganten. Mangga aa dicepengan mikna. Teu ayaan mik hiji